mah. Gawe jajanannya. Weh, Ngasuh sarua. itu kan. Kagak ngasuh Kalau adi datang yo. ke Jakarta, Heeh. mau jajan? Hah? Jajan nggak? Nggak, Apa? nggak mau. Aing budak teh. Lagi kalah kabelaan tuh ngojek ya teh ngasuh yo ngisuh adi. Ngasuh nah ya. Ngasuh belaan tuh ngojek. Lebu buruh. Tuh aya tarikeun ge ngasuh. Kalau orang oke iya di mah kalau bapak gawean ini incuan ini cerik kayak mau milu. Yang Pulang lu. aja ke rumah main sama mama sama nenek. Abah mau kerja. Nggak mau. Tuh tidak kan yang ulin. Kalau tuh kenalan dulu tuh. Nih kenalan nih. Tuh kenalan dulu. Kenalan dulu. Main. Aduh. Siapa Kenalan dulu namanya? salim. Kenalan. Siapa Salim namanya? dulu. Salim. Salim. Ih, Siapa namanya? siapa yang namanya Alvin? Nama kamu siapa? Dabe. Dabi. Ya, duduk sini. Lain tuh ya, weh. Hah? Randa kagok kayak ngarapikeun pagawean tuh palak gesek. Masa. Oh, Kagok ngasuh manehnya. oh. Mau enggak main sama Karnawi sama Alvin? Mau. Mau. Dah, Naik motor. Ya. Ikut. Ya, pan maneh teh ngojek. Henteu, Ah, heeh. nah, kurang kieu. Ya. Ieu keur bensin. Oh. Ya. Bensin. Da budak urang mah incu urang mah bager ieu. Bager. Mun jajan heueuh. Ieu bisa yang jajan tah ieu 50.000. Ke maneh? Udah tuh. Bisa tuh masuk keur digawe mah. Pakai panggil dia dia. Heeh. Diajak kenal ulin dia yo. Anjing. Oh ngasih halak. Jangan nakal ya. Ya, jangan nakal. Ya. Atuh ka Iman we. Ka Iman. Ada naon? Apa weh? Mau jajan cenah? Sok jajan naon? Vin, jajan. Sok, jajan. Nyalakan. Yo, kalau batin aku jajan, jangan banyak-banyak ambilnya. Di. Naon deui? Jangan banyak-banyak ulah loba teuing ye. Biarin weh. Ulah loba teuing bareng nabi enggeus. Biarin Duit mah weh. teu mahi. Biarin weh sama abah dikasih uangnya. Dikasih dari tulah teu mahi loba teuing we. Geus. Nggak mau. Naonan? Kanaonan? 50. Gila tuh. Ya. Jajan segala rupa. Bilang teuing jajan kana kararieu. Marulang deui mulang. Aduh, Ini yuk. kan itu. Sekarang sekna tuh mantap bi. Hei. Naon Ren? Kenaon? Biasa mandian manuk tuh. Tuh keur ngamandian manuk. Oh, jangan ngasuh. Adi jeung sae tuh. Cenah Mang Ius Oh, itu di Jakarta. Manuk naon ieu nu kieu? ah biasa we tah mah kagarean. Tapi biasa disada. Biasa tuh bisa adanya ngaran manuk mah. Di Paraban. Di Parab. Bere cai nginum. Kadang cai nginum ciki eta teh. Oh, alus kan ngasuh tapi geus. Kenalan deui. Duit beak, udah balawar ka cida. Duit beak. Beak kumaha? Jajan segala rupa, cukcak.
Caingan teu mah 50.000. Bagus. Aku malain Bagus. bagus kumaha. Cidah heuh kapan caing ogenan. Ih, geus mamang ide budak itu. Bagus. Bagus kumahana. Sudah lah. Ini jika dilepaskan itu manuk. Naon? Manuk. Dilepaskan. Alah. Digerai ikan. Nawi. Atuh. Nawi, kamana ke dieu manukna? Manuk Aing, aing. kasihan kumahana. Kumaha ieu manuk eueuh? Kalau dilepaskan dieu. Oh, dibukakeun pantona Aduh. ge udah. Ieu teh aya nu nawar 3 juta. 3 juta. Kumaha tuh ieu? Duit urang kudu ngagantian. Apa kumaha dek teh daek? Tidak kumaha da ieu coba atur jama ongko ieu si adi urang heueuh. Karteuing nawi atuh kumaha da geus aya nu nawar eta teh. Aduh. Nya aing rugi gede. Lain 3 juta meureun 300. Ye. Teuing harga manuk. Heeh, sok kumaha tuh ieu? Anggar kudu digantian meureun. Harga HP 500. Terus urang kudu nambahnya kalah. Mana mana duit ke orang nambah? Ji. Ieu maneh nu kudu ngagantian mah urang nu nambah. Mana gantian ku HP, harga HP 500, harga manuk 300, berarti mana ke orang 200 ya? Geus eueuh duit maneh. Eueuh baya. Boro-boro. Kalah nambah aing atuh. Duh. Ya ya urang. Heeh. Kumaha deui urang? Mana mah manuk ieu urang kumaha barudak na karya pisan ka saya marulang. Ayo. Yuk ayo. Turun. Masuk, pusingna. Brak segala duit beak. Sok amang deui. Aduh. Masak kenaon? Ah, biasa ya, gitu. Pasti mana? Kenapa dia abringan budak atuh? Ngasuh. Jangan ngasuh kapan ieu teh? Ieu mang ieu. Betul ya? Heeh, ieu mang ieu. Baru sabaraha hiji nih? Hiji jeung adi urang hiji deui mah. Sudah gede ya, segede budak atuh tuh. Itu heeh. Ieu kulkas mamianan wae mah asa ieu. Ah, biasa ya, kulkas mah teuti. Barang-barang elektronik wae mah nya. Servis. Kompa, Oh. Sok di daerah mana ieu nyopatan barang ieu? Alkaria, Kawali. Ah, jauh jarang sih. Lumayan. Pokona mah barang-barang elektronik mah bisa meureun nya. Ya. Nyervis. Ada servis mana gitu? Ada Servis naon eueuh teu boga. Beli lagi acan, oh. Hah? Beli lagi acan. Mulai lagi acan oh teu daek servis kumaha. Servis sagala mah servis. Lumayan tuh tomatnya di lembur mah da teu kieu mah. Geus suarana ieu mah nya. Bisa boleh nanti orang arek mah. Hah? Mesekan. Second. Seru wae buat kasih second nya. Beli iya semua. Oh, bukan yang kalimat gitu ha. Murah di urang mah. Berarti teu aya weuh teh mah kumaha deui itu ya. Murah banyak. Sama pasti toko aya barang second mah setengahna tina harga toko. Bisa tuh. Aranteun tapi baru datanya. Ada. Cih, gerak kola naon teh bari deui. Aduh. Gerak kola naon eta guys. Allah. Ini ieu kaya totos kieu kendang adi karumahakeun. Kita kolang. Ulah ditakolan ku kaya tuh. Macet. Wah, Ieu kendang tadi na copong. mana? Iya. Betikna. Ieu nu ieu copong teh tadi na. Oh, Atuh. Ah. Aduh teh kabina-bina teuing atuh. udah mah bangor pisan atuh nih. Kan geus sugan teh balangor kieu atuh. Jadi karumahakeun ieu. Takut. Atuh lu kieu mah ulah ditakolan ku kai. Ngasuh, aya geus kieu ya. Atuh itu mah ngasap kenang kana totos kitu. Mana? Gitu tuh. Wah, ampun oces teh nih atuh. Aduh, di karumahakeun, Ceng. Kita kolang. Gendang mah kayak Roh. cop kieu. Kenang kana totos kitu, arulina gerak. Da maneh mah ditojos ku ieu meureun nya. Tadi takolan ku kai. Kapan mah bolong gitu tuh. Lah totos. Kumaha tuh eta ayeuna? Macet. Ieu mah lamun aya diganti.
Kudu diutna. Heeh. Udah mana sih tukang genang? Ini enggak apa enggak. Itu lamun kurang leuwih lamun ieu sacongo hungkul beladi hungkul 200.000-an. Kira sanaonan 200. Aduh. 200 ribuan. Arek diganti. Ya mau diganti itu atuh. Ah bener barudak mah. Heeh. Tadi ka rumahakeun atuh ceng genang nu Gantian teh kurang ogenan. Jatuh ya. Yang malin eta na. Naon atuh motor teh nya? Turun lah, turun. Yak bensin itu. Apa? Duit banyak, bensin banyak. Hole. Ore kumaha mah? Kumaha tuh ini geus murid. Suruh wae kitu. Yang kelas. Yuk surung. Yang kelas. Naraek deui. Heeh. Sok atuh sok. Anu ngadorong. Sok. Dasar. Masuk. Ingat raripuh. Yang kelas satu kadawe. Keras ripuh lesah nyurung. Iya gaya. Nah. Yang kelas kadawe. Keras kemana ripuh ya. Nyurung sakitu jauh. Nah, dakeun bensin ngasuh. Lihat kita aduh. Coba Pak kolotna incuna ngadoreksakeun. Asar ripuh teh ngasuh. Kira bantuan nyurung barudak na kumaha deui? Ka mau. Bungka mau kumaha ieu leuseuh urang ieu. Bantuan nyurung leuseuh ripuh. Yung. Sok bantuan sok. Ripuh berat ieu. Sok tarurung. Bantuan nyurung. Ayo. Tanjakan itu sakieu geureun tah itu. Tuh. Alhamdulillah. Turun. Lama pisan. Jalan-jalan. Burit pisan tuh karawi. Burit nama kapan bari nyunyurung Di pan? teleponan tadi angkat setelah pae. Kayak kumahana kapan HP-na eueuh. Drop. Henteu lain ngedrop ieu. Naon? Dijual ngagantian manuk. Jadi wah. Gantian manuk. Manuk, baruk balangor kacida. Kalah diajak moro manuk. Astaga lain moro. Ulin kasih ready. Terus Si ready keur ngumbah manuk mah dihibarkeun kudu ngagantian urang. Urang ku cuma ieu Asa Pak. cocok euy. Cocok kumahana beak sagala. Dihibarkeun. tapi hibar eta manuk. Hibar apa? Halus tapi manuk. Halus itu kumahana. halus bener. Berarti jag keneh manuk. Manuk nama aja urangan ules ya. Najis teuing kalakuan itu. Ai manuk teh benang deui teh. Geus kaneng ulang urus manuk. Duit beak eueuh. HP eueuh kakendean mana kurang kumaha tuh urang ngasuh. Mani kanjut bebeakan gitu kumaha budak kurang matara jajan. Tara sara saeutik ke jajan atuh kapan aya bebeakan sakala dibawa. Kalau aratonya kitu. Gitu bener. Dibaulin ka mana wae kumane. Tadi itu tuh ka Mang Asep, ka gudang. Kendang totos gantian. Tadi kumaha? Lain kendang tadi kumaha? Sugan aing mah aran tengah keur ngeletak baruk mana kolan kendang make kaye. Be pulang yuk be. Lah sadikit kieu mah urang mah. Be, pulang. Ampun. Bilang apa Kak Mangkarnawi? Makasih. Duka. Makasih duka. Beak. Gara-gara ngasuh. Ayeuna gitu. Udah sudah kieu ya. Nomor HP geus pangalin. Kana WA kana terus pangalin. Gunung. Salahnya. Kudu papatahan nih paling kolot merah ya. Kolot tuh. Kolot TikTok seluruh bagus pisan gitu nih. Aku jeung wanian budak-budak. Wanianana yo mau sepeda wah. Terus pokok opung. Wah, wanianana ngomong kudu opung awe lah. Kalau paur atuh nya kitu. Berarti lamun labu eta cerik. Ya, Lamun cerik. wah, bener. Wanianana budak urang tuh.
Kan eta mah sakitu mah kurang wani kumaha mah Wanian keneh budak ieu. Wanian kumaha budak di dinya? Aya ngapal. Sok budak kumaha? Ya. Ngebokan. Wanian. Kasaluhureun wanian ya. Ya, bener ya, wanian. Tapi aya sakitu mah can sabaraha jeung ieu dibandingkeun jeung itu. Nah, sabaraha kumaha? Hah? Itu dinya kumaha? Eta wanian kasaluhureun wanian. Heeh. Naik sepeda wanian. Iya, antara keur Itu urang mah leuwih wani. Leuwih wanina kumaha? Nih, sini, Mi. Jungkir, Mi. Enggak. Jungkir. Enggak. Jungkir. Enggak. Ya. Wanian kumaha? Apaan tau wanian? Wanian ngalawan ka kolot. Apakah aing ngalawan? Bener ya? Bener, bener. Bisa jung. Jadi tes yeuna nih.